Aduh, kemana si Aswata mah? Dorna we keur ngorak kitu mah. Jelaran dina kaul ieu. Angger Prabu Sayudana nguningakeun. Pun mangkaul teh mung dugi ka dieu bade diteraskeun ku Haji Kosasih ti Kulalen. Adarapi ku Dalang Sumitra. Pagaden sok nonton merenya bisa ngere kawin ka nu gelo ai tadi igelan lebar geunaheun ini menang meuli gamelan Jika dorna keur ngorak kalau baka jauh-jauh kalau bukbak nu buk-buk mah tukang alok yang supir sekali-kali lah naon ulah cicing dari depan aing bisi kasabet nya senjata aing murang maring benar teu kau aya nu baeud sok mengkol bener nyaan aing teh kau pae nu lingkup bibirna teh mah kade sing pas tumak temak teh awas ya sing pas Kang Pati Perpati hutang geura baheula euy Bang Sumantri kieu oh kieu Sumantri kan Bang Sumantri uce Sumantri dah oh dina babad lo kapala teh kieu oh Sumantri ngeng bukan teh babat balu para raja nya sadanya benar Pak sadar jana mah pinter kata geura bisa kata punjuling apa Pak sada Sumantri kula moal ngejar satunya beas rasakeun ieu panacakra dah anu bakal bisa mutusakeun jiwa geuna tuh aya eta sada Sumantri bener atuh salajeng ieu Bang Sumantri di satengahing perjalanan yen ieu Bang Sumantri teh dituturkeun ku rayina nyaeta ku sokrasan sora dalam baheula dina kaset kitu ya nya sora mangkin teh aduh sokrasan maneh teh ulah mimilu sokrasan cara aya beureun sora mangkin aling salah ya kene mamangelan itu emak wae jurig-jurig teh jurig sakti setan kawasa dicai una jaya di darat jaya una nu calik disirah cai sang ratu mut putih bumi mengapa mingkem panyinglar teh lah oh upang lain teh mah baheula mah
sejulumputan sia bangsa manusia nyan ijrapa awas sia puting ke ku aing di asruk kampung papai padesaan awut-awut pasantren aku aing Pondok umur nama atos ada teu sapira sia juri daya gagah udang sia teu sapiring teh sapira gitu teh sapira kade kadunungan aduh karena gawir alah punten agan ai mana we teh aya agan hebatna teh makan abdi duit ka kitu nya ganya nak usaha keunana ku abdi panah saha nu keuna panah abdi didenge teuing teh nyo heula panahna atuh nu saha tingali panah dunungan matu lucir semua nu agan teh mah nu akang ari nu maneh kaseredkeun ku nu agan ka jero sok urang bede nu abdi mah di jero pasti da sabab nu abdi pangheulana sing percaya ka iman abdi gening nu maneh mah kakara datang nu mawi ngalongok heula nu kabanyiran kapamanukan berarti leuheung mun kitu mah nyerakeun sasetan aya kepedulian nya lesotkeun degan kitu heuh si eta bobo ya pinter lawat nah saya tengah ruas batur mending ngagebeg jika nama ku aing kudu dibebenyokeun gelutna dibawa kana Suni abis seubeuh aing akan jelema teh karewong babaturan seubeuh hiji sorangan malah seubeuh ya hiji ge moal kasoro pujit maneh ku aing bakal dihakan di beuleum asih jero pujit moal teu girinyi mangkaning ku aing hirup keneh dek di beuleum teh dek ditungtut cenah tutung bujurna heula teh tepokanna dek dikeureut ku aing moal teu sangudus teh dina jero pujit paheula-heula jeung aing naon sia keur nongeng ku aing bujurna diurekan urekna dibedol pan ngait kana pujit yah ajig eta teh kabedol kitu tanya eta mah leuwih telenges mah walah kabayang aduh sok sia hayang nyaho mangkaning urek teh kakaitan di jero moal bisa dicelaan sararieun balik jeung diurekan mah sararieun teuing moal teu ngaburusut dikenyet-kenyet cenah minta tolong dah saha minta tolong jika nama ka mana rusuhan cara nangalan urek aing dek nanyakeun ka maneh naon lamun ieu mah lamun naon lamun urek ngait kana bool kumaha ngalaana cara ngalaana sok mikir Kang naik urek ngait kana bool ngamai beureun talina teh tah pan talina ngamai meureun di luar tak cara ngalaan kumaha pan yang pedut bapong pet cing kumaha tah mungkin ruruhitan teh wah atuh gampang tah cing nu gampang sugana carana teh kumaha gampang deh
naik kayak karena tangka kalapa gampang naik mah Aduh. pakai taraje bisa pakai taraje bisa tapi ini gampang Gampang. terus Bising luhur. tagus nepi ka luhur dieu kena barang bang ngerti lah barang bang we nganya bari nah, sedang tenang dah dek ngalaan urek pan tah si tali nate nu amay-amayan talikeun kana barang bang cing pageuh nya kana mangarna wah atuh gampang pisan eta enteng jeung bang tuluy sangkan lesot ngagajelang ti luhur ka anak pan meureun ka kait jeung pejitna anjing Lebih parah. Lain pun aku di Bobodo ya kan. keun Kasarnya. sia ayangnya bisa nya Kang Biasanya. ngurudul dulur-dulur Buru-dulu. runtuh dulur-dulur Dulu. Ngan pangi udut. dah dulur Dulu. lur aya naon lur tong ngomong ku sia aing lieur lieur ku mah Dulur merunyung. dulur ngurunyung subuh-subuh tuturubun muru suku gunung cupu udut surutu Beli subur ku udut. kurunyung uruk mana anjing teh bisa geuning eta aing dek nanyakeun ka sia naon sugan ieu mah sugan jeung sugan maneh aya pengalaman naon euy pengalaman lamun ieu mah lamun urek ngait dina liang pedut di jero talina pan amay-amayan tak cara ngalaana kumaha sangkan salamet ulah nyeri gampang kumaha we Kumacing. Bejan. cing Bejan. cing euy talina panjang kene panjang sambungkeun supaya leuwih panjang tuluy panjangan tuluy tah di mana aya truk eureun talikeun kana buntu truk tuluy tah urang manongeng we tukang ngeuntruk tuluy tah di mana truk maju tah pasti meureun tarik tah Narikan. tak kitu gampang jadi salametna kumaha apa nyakalikeun bret bawaan pejit kumaha akibatna pejit pan keluar astagfirullah anjing yo iya setan Boleh awal nulungan. mun ieu nu juga makeun ka aing teh